Saur Gusti Allah anu Maha Suci, nitip ka Kangjeng Nabi bejakeun ku anjeun Muhammad bifadlillah sanyana kaagungan Gusti anu Maha Suci, wa birahmatihi sareng kanyaah Gusti anu Maha Suci, wa bidzalika kusabab eta falyaproh maka pek geura bararungah anjeun kabehanana. Ditafsiran ku sapalihna ulama, rahmat sareng kanyaah Gusti nu dipasikeun kangge urang teu aya sanes nyaeta parantos dilahirkeunana junjunan alam urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui rahmat sareng kanyaah Gusti nu dipasikeun ka urang sadayana teu aya sanes nyaeta parantos dilahirkeun junjunan urang sadayana Nabi Muhammad nu alhamdulillah dina ieu saah nu diperingati ku urang sadayana anu geus galib jeung ilaharna di urang mah mauludan. Keur nu beuki kana mauludan tong dieureunnan beuki kana mauludanana, keur nu teu beuki kana mauludan estuning cicing tong ilu biung kana mauludan. Keur nembongkeun ka bunga parantos dilahirkeunana manusia anu pangmulyana mangrupi-rupi kapanan ku urang geus galib jeung ilahar di urang mah mauludan. Aya nu ku salawatanana, aya ku tawasulna, aya nu ku marhabaanana. Hek bae di mana bae rupana oge sami-sami bae. Kapan cek nini teh Tuan Gojali da nini oge ngartos nini mah ieu liuk eueuh ragap teu aya hartabana teu boga saung oge geus ningsol arek roboh ingon-ingonanana oge ngeun saukur hiji deui boga hayam jago cek nini teh. Hayang atuh nini oge mieling dilahirkeun junjunan manusia anu pangsaena. Kumaha tah entong keung jeung hareudang ieu keur nini geus puguh kahirupan liuk eueuh ragap teu aya hayang mieling kanu jadi baginda alam cukup ku hayam jago oge. Ku nini teh hayam jago teh kesret dipencit ceuk nini ngomong ka abah, bah pek geura telepon anak nu di ditu nu di kulon, anak anu di wetan mah pek ke ku abah geura jemput ceuk nini teh. Tah ieu hayam jago mesti pencit ku nini urang bakakakeun itu dina aseupan geus nyongcrot sangu anu koneng teh diasakan ku nini eta hayam jago teh. Atuh kumpul datang ka peuting teh jeung anak incu putu. Kapan cek nini teh sumangga tah ayeuna keur ujang kasep ieu putra nini da bareto ku nini teh meureunanan parantos dipasantrenkeun sok sanaos teu lami-lami oge masantrena sok sanaos ngaos kalong oge kapanan ditajuk pek geura pingpin tawasulna engke nyai mingpin kana shalawatanana engke ku abah karek ditutup dina doana. Jadi eta mieling kana dilahirkeun junjunan Nabi Muhammad, jadi mielingna cukup ku hayam jago bakakak hiji.